Bapak teh kunaon bisa jadi kieu? Tos, Pak, Bapak tong seueur emutan nya ayeuna mah. Keun sawah mah ku abdi diurusna. Bapak mah cing tenang we. Masalah warisan mah serahkeun we ka abdi sadayana. Eh, Eh, Kang, Bapak teh aya keneh. Tong waka ngabahas warisan ayeuna mah. ari maneh ka Bapak teh kalah diantepkeun kieu? Cik atuh ubaran. Ai Akang, ieu teh tos diusahakeun ku abi oge. Terus dicandak ka dokter, terus dicobian terapi. Nah, aya Kang ka mana wae atuh. Sia mah loba tatanya wae aing keur lalieur kieu teh. Lieur kunaon ai Akang, tinggal ieu Bapak kedah kumaha ayeuna. Ayeuna mah urang keur butuh modal. Di mana sertifikat tanah? Astagfirullahaladzim. Kang, ayeuna mah sanes waktosna naruskeun sertifikat tanah. Ieu tinggal Bapak tos teu damang kieu bae dikumahakeun. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertunjukan kabaret kami. Dalam rangka acara impihan, kali ini saya sebagai narator dan segenap pemain akan mempersembahkan sebuah kabaret yang berjudul Gara-Gara Warisan. Bagaimanakah jalan ceritanya? Penasaran? Langsung saja pasang telinga, simetriskan posisi duduk, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan take it on! Hey, hey. Bye, bye, bye. Bye, bye. I'm doing this tonight. You're probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't there for me. So now it's time to leave and make it alone. I know that I can't take no more. It ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. Bye, bye, bye. Bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie, baby. Bye, bye, bye. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I had enough. Might sound crazy, but it ain't no lie, baby. Bye, bye, bye. Denge ieu, pusiak koredan ayeuna. Pokona ieu lahan kudu bersih samemeh jam genep. Soalna ieu lahan ku urang rek dipake ngabangun rental PS. Mumpung barudak keur presakolah ieu. Peluang ieu nya. emang ieu tanah saha kitu? Tanah pamarentah bebas dipake. Sok ayeuna mah koredan. Awas ieu tong arudut samemeh ieu beresnya. Iya, laksanakan. Anu kadeuleu udut ku urang koret beungeut sia tah. Mang Bablu, Naon? emang bener gitu baheula tempat ieu teh huruf perang? Cek saha eta? Cek Mang Didin, manehna kungsi ngomong pernah manggil granat di dieu cenah. Alah tutup pentil granat meren. Oh, Tidak percaya. Hei, Bablu. Nah, naonan mana koret-koret tanah saha kitu ieu? Ka dieu mana ka dieu? Kunaon atuh Pak RT?
Naon maksud ngoredan ieu? Emang kunaon? Lain yang geus digadekeun ka urang, aya izin lain kadinya. Ngalindur maneh? Izin iraha? Ha? Kamari ka budak didinya si Toto geuning. Sugan teu mikir maneh mah izin-izin kieu ka budak lembut. Tolol. Kan cek budak nate kieu, sok we cenah aya nanaon mah bebeja ka urang ke dibejakeun ka bapak, kitu. Bohong marane mah nya. Sulit urang mah percaya model jelema bebentukan jiga marane kieu teh. Dengekeun ieu ku marane nya. Marane teh di dieu saukur pengungsi. Awas we mun sia lalaunan ngarunjak ngarebut tanah di dieu. Kieu ye nu ngaranna fitnah lebih kejam daripada fitness teh meureun. Ye, pokona mah urang geus izin, geus ngagoloserkeun duit oge 2 juta ka budak eta. Maknya, meureun aya duitna ka urang. Geus, kusabab urang mah embung ribet, marane manto gue jig ti dieu. Pak, emang teu bisa dinegosiasikeun? Naon? Dinegosiasikeun. Alah negosiasi. Sakolakeun heula eta pamatuk me jelas ngomong teh. Geus baralik jig angguran mah salat lohor sia teh kala kabubulucun kieu tengah poe. Baroga baju lain, pake. Maneh robet lain. Siap, mohon. Itu bapak maneh gering di imah tuh stroke geura balik sia teh. Maknya. Geus ayeuna mah urang rek indit heula. Awas we mun urang ka dieu maraneh ngaroret keneh. Nya geus lah dak, geus baralik. Rental PS kumaha? Beungeut sia we rentalkeun. Di sebuah desa yang makmur, hiduplah seorang bapak yang tegas dan bijaksana. Dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang terpandang. Sejak kematian istrinya, ia membesarkan ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya seringkali diuji oleh perilaku mereka. Bagaimanakah kisah mereka? Mari kita saksikan di TKP. Halo guys, perkenalkan nama Aing Eda. Tuh garete kieu nya poe ayeuna can tiktokan. Kudu tiktokan heula ieu mah. Jujur penyakit paling tarada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar taraguna. Cis, fajar sekali. Cis, memang fajar sekali. Cis, fajar sekali. Cis, memang fajar sekali. Kita nih manusia, bukan ATM sayang. Bukan ATM sayang. Toto, di mana Tok? Gandeng kamu. Gue lagi tiktokan ini teh. Ganggu bet dah. Naon eta teh dah? Kumak kamu ke bapak sorangan teh. Doraka sia. Jeung naon eta TikTok teh? Udah diem lah, orang kolot mah nggak usah kepo deh. Kaum bau tanah kayak bapak, mending banyakin ikut pengajian aja sana. Astagfirullahaladzim, eta kekolot ngomong siga kitu. Anjakal baheula teu diparapkeun ka bayawak apal bebentukan rek siga kieu mah. Udah males, bad mood aku. Bye. Sorry guys, gue lagi broken home nih. Haya, kemana sih ya? Kadia jang. Memang mana teh budak bapak nupang pinterna. Awak boleh pendek tapi pemikiran tinggi Mantap. Naon ieu jol muji kieu asa curiga. Cungur, ai manehna naonan jeung ngagadekeun tanah urang kasih bablu tuh. Hebat maneh Jang naon eta teh jang naon tok. Urang mah teu ngarti-ngarti acan kanu taneuh. Kecewa urang mah pokona mah. Kehed. Maneh apal teu eta teh tanah girik. Kumaha mun ke disertifikatkeun ku jalma ituna ke jadi milik itu. Jeung nanaonan di maneh teh jeung ngagadekeun. Maneh butuh duit apa kumaha? Butuh jeung naon? Ampunnya. Lain kitu, Pak. Duit jeung naon sih teh?
Nya orang butuh duit Pak. Butuh jeung naon sih? Hayang jaket gelembung orang teh mesi barudak hayang meuli Pak. Jaket gelembung naon? Jaket gelembung mah meunang 100.000 ge make Shopee Pay Later. Ieu duit 2 juta teh gede euy. Jeung main slotnya. Nya lain atuh jeung sebenarnya mah lain keur jaket gelembung orang teh butuh ke modal bisnis. Gaya budak-budak geus busdas bisnis. Sakola toh. Geus ayeuna mah di kamar bapak tuh aya sekop jeung garpu bawa ka dieu. Urang rek ngubur maneh ye. Sok ayeuna mah pilih we. Kadikeun duit 2 juta eta atau maneh ku urang dikubur hirup-hirup ya. Mending dikubur. Goblok mending dikubur cenah dasar sia teh. Kadikeun duitna. Hayang modal Kayak heula atuh. Di mana ha? Urang teh amnesia Pak, poho. Eta na kantong lain. Udulkeun sok, udulkeun. Rek dipariksa. Macem-macem meletik-letik nya. Naon pampers naon ieu? Naon deui batu dibawa cager si lain. Naon ieu mah mau kutang Aisyah sok jelaskeun. Kahen. Asli ieu mah 2 juta euy. Awas ya mun deui-deui nya. Geus ayeuna mah balikeun deui duitna nya. Pokona bapak teu hayang apal, balikeun deui ka si Bablu. Jik, yeuh anterkeun. Keur maneh 100. Eits, enak saja. Mau dianterkeun ku maneh mah. Wis Pak, hayang beli jaket gelembung. Nah, rek meuli jaket gelembung atau bisnis ya. Kadeueutan wawadul mah ngomongna plin-plan. Hayang jaket mah pake we jaket PDI itu aya di kamar. Geus lah ayeuna mah urang rek malikeun heula duit ka si Bablu. Maneh ngajedog di imah tong ulin. Jeung beresan tah ieu ye. Bantuan bapak angguran mah nyapu ke atau naon ieu mah kalaka ulin we ka ditu ka dieu. Ah, bacot kau orang tua. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, budak bapak numpang bageurna. Nembe euy ngaos jang. Mohon Pak, itu si Aa balik ka mana Jamadun? Teuing budak eta mah. Geus lieur bapak mah ku kalakuan lancek-lancek maneh mah matak bapak mah nitip pisan ka Aep. Hirup mah kudu nurut ka kolot. Kudu nyaah ka kolot. Sakola cing baleg. Ngaji cing cunun. Neangan ilmu cing loba. Mengke geus kolot mah bagja boga ilmu mah. Loba pangabisa Mohon Pak, Sok atuh ayeuna mareka mana rek ulin? ulin jeung saha? Jeung saha we atuh. Si Sudir tuh aya. Bong si Sudir mah bau kelek. Nya geus ayeuna mah disalin we. Geura tuang sok. Geus disiapkeun da. Mohon Pak. Beberapa tahun kemudian, Toto, Eda, dan Aep pun telah tumbuh dewasa dan berkeluarga. Toto, si anak pertama, dikenal dengan sifatnya yang tamak dan serakah. Sebagai seorang pengangguran, ia hanya menghabiskan harta keluarganya untuk bermain slot. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita saksikan di TKP. Ibu, terang tuh ce Eda si tukang rentenir. Nya ibu, kumaha kitu? Lain, kabina-bina teuingnya eta mere bunga teh ibu. Maknya cicilan duit 1 juta bungana 50% meningkat cida ibu. Ih atuh, lain nulungannya ari kitu mah. Kalah nyekek ibunya. Nya bu, teras lamun telat mayar cicilan. Salah kira teh geus siga kaasupan setan we nagihna teh diudag-udag nepi ka mana-mana oge. Ih, ngeri atuh ari kitu mah nya ibunya. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Tah gitu ibu matakannya tong sok ngagosipkeun batur sarang dosa eta teh ibu.
Nya ibu dosa ageng eta teh. Komo lamun anu diomongan teh salah, matak jadi fitnah. Nya ibu, saurna salaki ibu teh nembe uwi damelnya di Bangladesh. Mohon ibu nembe dinten kamari uihna. Aduh, pasti nuju memet nanya ibunya. Ilu pantesan tina lempang oge rada ngagea. Tah gitu ibu, abi mah sareng suami teh nikuatkan nyeri cangkeng ibu. Da aya digeder ti peuting nepi ka subuh mah ripuhnya. Masih mending atuh ibu. Abi mah nya nuju tuang, nuju nyuci baju. Ari nolak da kumaha geuning nya. Dosanya bunya. Enakeun ibu. Tapi sugan teh urang hungkul anu LDR-nya nu kitu teh ibunya. Sugan teh abi hungkul, pajarkeun teh mumpung pulang cenah ibu. Digedar nepi ka ender. Ih, ibu leuwih hyper atuh, ibu anu di bumi-bumi wae mah daripada nu LDR. Heeh, ibu bener. Ibu, LDR oge takalina tepang, matak nyeri papang. Urang mah hayang kitu teh ibu. Papang raos teh ibunya. Enakeun ibunya atuh. Isina. Tapi da berkah eta teh ibu. Pahala hungkul. Pantos tugasna istrinya nengkeun suami mah. Leres teh ibu. Nya leres. Ayo urang uwi ibu-ibu atos duhur ieu teh. Nya ayo. Sabulan leuwih can aya nu litah gawe. Indung budak ge geus ngecebrek unggal poe nitah gawe. Balang siar cicing wae saha nu mere. Ngarep BLT ayeuna can datang wae. Dulur jarauh rek nganjang ge hararese eueuh injeun eueuh pun tangeun kakosipa geus era. Duh, aing mah bararengung kieu hirup teh. Usaha ge meuni hararese, rek ka kantoran, geus ka ditu ka dieu mamawamat, tapi da teu ditarima wae. Rek kuli macul, maknya setelan gaya kieu kudu macul, anjir lain level keur aing mah. Rek ngarongsok, maknya we banget ganteng kieu ngangais karung butut bari mamawa panyocom. Aing daripada kieu mah mending kene ngadepo we sugan Maxwin. Sensasional anjir lah, fuck kata gue teh. Well, tapi di mana oge nya modalna kudu aya modal. Ada yang mana ngomong naon ditinggali kita tadi murang baring sorangan wae. Keur lieur urang teh. Kudu usaha naonnya urang teh meh cari beunghar. Sia teh mikir jadi jalu teh. Lain saukur bisa nyieun anak we hungkul. Tuh tingali pamajikan batur. Emasna reuncem, imah gedong, mobil ngajugrug. Geulangna sagede pelek beca tuh. Ari sia nanahaon ngan saukur boga sapeda butut bari geus karahaan. Da urang ge keur mikir ieu teh. Usaha naon deui da kudu aya modal. Pan bapak didinya teh beunghar, lega sawah, lega tanah. Da eta mah nu kolot atuh. Jeung lain urang hungkul budakna teh. Aya si Edah jeung si Aep. Pan maneh teh anak panggedena tangkurak. Cing gablek pikiran. Ayeuna mah kumaha carana teangan sertifikatna. Sok rek dijual apa rek digadekeun. Nu penting mah maneh boga modal. Tapi usaha naonnya mun geus aya modalna? Pikiran we ah. Saya mah mau nonton Andin dulu. Yang geus ngadepo we lah me gancang beunghar. Mana ge usaha ai, dagang ke, naon ke. Di lain sisi, Edah si anak kedua, seorang rentenir yang tidak memiliki empati. Selalu memikirkan keuntungan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. Ia hanya bisa memakan uang riba dari bunga. Aduh, nyebut di kemana ya tehnya? Alah.
Lain si koplok teh tecar kana barutuhna ka aing teh. Giliran jatuh tempo hayo we engke deui. Siga make formalin sia mangga hutang teh Sudir. Meni awet. Cicing didinya. Kang Junen. Ka mana salaki aing teh cenanya? Junen? And his name is John C. Nu mana cenah nu telat mayar teh? Ka dieu digibeng ku aing. Mana ka dieu lah ka jenting guyang getih aing mah. Ulin ka gentong make sendal. Tong sok polontong bisi dicempal. Ajeng, cologongna eta cungur. Mang bisi rek ngabuking heula tukang urut sok. Atau rek nyiapkeun heula tukang gali kubur sok. Diadu we lah tong loba renyo. Ampun. Mana nu rek nyimpal teh? Ampun mang, ampun. Mana nu rek ngabuking tukang urut teh? Mang, ampun aslina ampun. Mana nu rek nyiapkeun tukang gali kubur teh? Ampun asli heureuy tadi mah. Cek bantuan cek. Tuh, ari keur kieu mah pikarunyaeun beungeutna teh. Ayeuna geus kagok di dieu ye. Bayar. Aya duit sabaraha sok? Ieu aya goceng sakieu-kieuna ieu. Naon maksud dikahandapkeun sirit? Teu sopan eta. Heeh. Hampura. Geumpeur atuh da. Nikah gok mere teh goceng. Eueuh deui ieu ge pamolangan tinu meuli useup ceuk. Cik atuh otak teh rada dipake, nginjem ka pinjol ke. Make KTP ieu jaminana. Aya pan boga KTP? Eueuh, aya ge kartu pramuka paling. Karunya teuing maneh Sudir. Geus ka ditu mantog ah. Ayo Kang, urang balik. Namun, di tengah kedua anaknya yang balangsak, sang bapak selalu menemukan harapan pada Aep, anak bungsunya yang telah menjadi ustad. Aep selalu menemani bapaknya dalam keadaan senang maupun susah. Hirup teh geuning kieu geus kolot mah nya. Awak teh asa bekiri puh. Karma paregel, ciranyut nyudan, jaba bekser, bujur boson, panon burem, jaba belekan. Geuning kieu kahirupan di dunya teh nya. Mana cenah si Aep teh? Aep. Kulan, bade aya pikir saeun naon Bapak nyauran abdi? Lain ieu bapak teh geus beda rarasaan. Ai Bapak, beda rarasaan kumaha? Nyeta ieu teh. Bapak teh geus loba nu karasa teh. Geuning kieu aya hirup geus kolot mah nya. Geus aya ciri-cirina. Bapak teh tere mulih ka jati, mulang ka asal. Ih, ari Bapak, ulah sok ka mana wae ari nyarios teh. Cing ageng panghareupan, perkawis panyawat, cing enggal damang. Ari maneh. Pan hirup di dunya mah bakal aya tungtungna. Ngan bapak teh aya kabeng berat ieu teh jeung kahariwang. Naha naon ai Bapak? Aya nempo anak teu sarua jeung kahayeun kolot. Nu panggedena si Toto kalakuana kitu. Ngan judi we jeung judi. Nu kadua si Edah ngan nganjukeun duit we pagaweana teh. Lain rek nulungan batur. Kalakarek nyekek we ka jalma nu butuh. Ngan harapan hiji-hijina teh maneh we anu bener-bener bela ka kolot, bisa mamatahan ka nu lain. Pun bisa mah pangmamatahankeun eta dulur maneh teh. Cing geura sadar. Bapak tong seueur nyarios ayeuna mah. Urang ngadoa we ka Nu Maha Kawasa, nyungkeun jalan terbaik ke abdi nyawaran heula santri. Ahmad, Udin, Aceng. Abdi mangsa manya aya naon? Nah hati mana wae atuh Mat. Mana si Udin jeung si Aceng? Biasa we mangsa nuju mana-mana etnot. Entod? Astagfirullahaladzim. Ulah kitu Mat. Jorang eta teh. Nah, geus mangsa entot. Mek mangsa
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon pangersa? Lain eta si Ahmad yang ngomong naon, da akang mah teu ngarti. Naon mat? Ya, mangadanen tani nanokeun namana nih naon. Urang nih jawab nu maraman entot. Entot nin entot. Oh, abis sareng aceng teh nembe maraban entok pangersa. Nah, eta memek. Bebek. Memek. Oh, entog sugan teh naon. Geus ye barudak kieu akang teh. Boga picaritaeun, ieu pun bapak teh tos kolot, tos seueur panyawat nu karaos. Urang ngadoa we ayeuna mah babarengan. Mudah-mudahan aya barokahna. Tapi samemeh ngadoa, ieu akang bade papatah heula ka maraneh. Yen hirup di alam dunia teh teu aya anu langgeng. Sakumaha pidauh Kanjeng Rasul dina hadisna, igtanim khamsan qabla khamsin. Hartina gunakeun kesempatan anjeun nu 5 perkara samemeh datang 5 perkara. Hiji, gunakeun waktu hirup anjeun samemeh datang waktu maot. Meumpeng hirup keneh barudak sing getol kana ibadah. 2, gunakeun sehat anjeun samemeh gering. Ulah ai keur sehat dihambur-hambur umur teh. Ai geus gering we tinggal kaduhung. Katilu, gunakeun waktu ngora anjeun samemeh datang waktu kolot. Da ai keur ngora mah nyata ditea masih keneh jagjag, kana ibadah masih keneh kuat. Jadi meumpeng ngora keneh tong hura-hura. Kaopat, gunakeun waktu beunghara anjeun samemeh datang waktu fakir. Ulah ai geus fakir hayang sodako, ai keur beunghar sagala lebar. Kalima, gunakeun waktu nase anjeun samemeh datang waktu sibuk anjeun. Yeuh barudak, waktu paling nyase teh waktu keur hirup, waktu keur jagjag, waktu keur ngora, waktu keur beunghar. Sasibuk-sibukna di dunia pasti aya reureuhna. Aya waktu keur ibadah jeung keur tobat. Sedengkeun ai keur sakarat mah geus eueuh waktu keur ibadah jeung geus ditutup lawang tobatna ge. Tah kitu papatah ti akang mah. Sok ayeuna mah urang ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahan ieu pun bapak teh sing didamangkeun deui. Atuh nalika mautna mudah-mudahan sing husnul khotimah. Al-Fatihah. Beberapa bulan kemudian, si bapak pun terkena stroke. Mulai muncul ketegangan di antara anak-anaknya. Toto yang tamak dan serakah tak sabar menunggu warisan, berusaha mengambil alih harta bapaknya. Di sisi lain, Edah yang perhitungan juga tak mau kalah. Ia mulai merencanakan cara untuk mendapatkan bagian terbesar dari warisan itu. Namun, Aep tetap tenang. Baginya, harta bukanlah yang utama. Ia hanya ingin bapaknya sembuh dan keluarganya tetap utuh. Keprok ibu-ibu. Lalaki ebel, lalaki ebel, lalaki ebel, lalaki ebel, lalaki ebel, lalaki ebel, lalaki ebel. Cek awewe nu hatena dinyenyeri. Asik, asik. Ajeng, lieur, kumaha carana nya hayang nyokot sertifikat sawah nu kolot. Manyak kudu ngabangsat ka imah bapak sorangan. Ajeng, Naon sih unggal poe teh ngadumel we ayo. Dahar ku cubung si lain. teu naon, cikan mau naon eta? Surat cinta tilising tah. Ajeng, utang deui wae nu datang teh. Didinya kumaha ongko rek usaha? Acana naon? Ih, ti kamari naon wae atuh. Nonton Andin we hayo. Tong sok lo bali lah rek usaha mah. Gerak-gerak sok. Saksok. Ari modalna ti mana? Nya oge nya. Nginjem heula atuh nginjem. Enggeus eta gengan hararese geuning. Kitu tah. Baheula mah ku urang di barantuan, ari giliran urang keur dihandap teh mah eueuh nu bantuan. Kira kok urang kudu ngajual awak wae kitu nya? Aya nu daekeun kitu capruk sia mah. Aya wae lah.
Dengoran aja lemah geus pagugulung jeung nafsu mah liang kasir oge diasupan. Ya ulah atuh kitu. Tak miskin-miskinna urang ulah nepi ka ngajual awak. Terus kumaha atuh yang solusina? Kieu we, geus ayeuna mah urang manfaatkeun we heula nu aya. Urang boga naon ieu? Boga ginjal, jual. Kajian teuing jual diri. Kela. Iya, telepon goblok teh saha cenah nya keur lalieur kieu teh. Si kaep geuning. Assalamualaikum. Dek naon si laing teh? Ngaganggu wae aing keur lieur kieu teh. Sanes ieu teh Kang, geura tepangan ieu Bapak. Ayeuna nuju teu damang, repot. Alah ngaganggu wae uruskeun we kumaneh atuh. Sanes kitu, ieu Bapak teh nyebut-nyebut wae ngaran Akang di teh edah. Geus nyoyong pendak ka dieu omat. Lah ke kadinya. Telepon ti saha eta? Iya si Aep nelepon. Naon kabar baik? Lain itu bapak kergering cenah. Sugan tepi duiteun, boga bapak kitu mah cenah pae we sakalian. Geus ayeuna mah sakalian ari rek ka ditu mah pentas sertifikatna. Pan lain butuh modal. Hayu jeung di dinya atuh ka ditu. Arorean da eta mah bapak mani. Tapi ide bagus eta euy. Atuh nya geus urang indit heula ayeuna nya. Nyakeun bae atuh lanceuk sorangan ieu. Nya emang lanceuk urang, tapi ari geus menyangkut kana uang mah eueuh istilah lanceuk Mata ka keluarga mah bere we tong ninjeumkeun. Nya urang ge kitu kahayang mah. Geus ditawaran eta ku urang ge. Yeuh kop hayang mah 1 juta tong teuing nginjem. Tapi da cenah cek si Cikal teh, keukeuh da hayang nginjem, da embung menta cenah era. Ari geus prakna we, ngomongna teh kieu yeuh. Anjing cenah kalanceuk ke kuat ka ditatagi sia nya. Kan bangsat eta, teu ngeunah ka urangna ge. Tapi asa kakaraeun lanceuk maneh kariripuhan, baheula mah jalma sukses lain. Oh, hawar-hawarna mah jelema beunghar cenah. Padahal sabenerna mah kieu yeuh. Eta teh duit kolot euy, usaha kukurupukan sukses. Waduh, aslina mah geus beak dengkak, giliran kolot keuripuh we, karek karasa pegat rancatan. Punten. Tuh, sampurkeun aya tamu, urang rek modal heula. Punten. Saha eta di luar? Abdi pun ijo. Sok atuh asup. Ka dieu we ceedahna atuh. Nah ai maneh saha nu butuh? Sok ka dieu asup. Dek naon maneh teh ijo? Manawi. Geus Manawi mah geus apal ka ituna. Manawi 100 cenah. Sateu acana. Geus hapunten mah geus katebak. Muhun janten kieu. Geus teu kudu diteruskeun. Rek pinjam sabaraha? Muhun abi teh butuh we 5 juta mah. 5 juta wae mah cetek atuh. Da eueuh nu beunghar di dieu mah iwal ti urang. 5 juta teh keur 5 bulaneun kan? Muhun. Ngan kadenya, ieu unggal bulan kudu dibayaran. Emang janten sabaraha nyi edah sabulana setoran abi sareng bungana? Moal gede urang mah. Menta 1.500.000 we. Ngan lamun maneh unggal bulan teu mere bungana nu 500.000 eta, tah eta nu 500.000 kudu ngaleuwihan deui 10%. Berarti jadi 550.000 nya. Ke dina bulan selanjutnya nyi ijo kudu mayar ka urang 1.100.000. Eta teh bungana hungkul. Tambah we setoran 1 juta. Jadi 2.100.000. Kahartos. Da ayeuna mah abi butuh pisan nyi. Yeuh duitna. Ngan omat. Kudu tanggung jawab jeung disiplin ari embung ka gusur jeung imah-imahna mah. Muhun, ieu artos ku abi ditarima. Abi janji bade mayar sakumaha mestina. Hatur nuhun nyi edah. Mangga. Telepon ti saha ieu nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ieu? Anu bade nambut artos sanes? Sanes, ieu Aep teh dah. Oh, Aep. Aya naon, Ep? Manawi. Teu, geus Manawi deui wae. Jadi kieu teh dah. Heup, geus apal. Rek njem sabaraha, Ep? Sanes teh dah. Abi mah
sanes bade nambut artos, bade ngawartosan. Ieu pun bapak nuju teu damang. Teu damang naon kitu? Bapak teh setruk, menawi teh edah jasa nepungan. Soalna ieu bapak nyebut-nyebut wae ngaran teh edah. Wah, kesempatan ya. Bapak keur setruk kitu mah bakal tereh menang warisan. Kudu gerak-gerak ieu mah, tong nepi ka piheulaan ku si Toto. Ayeuna kadinya nya Ep. Wah, urang kudu gancang-gancang ka ieu mah yeuh ngamankeun sertifikatna. Bapak sing sabar. Keprok ibu-ibu. Pikir dina mana. Teras pantengkeun hati ka Gusti Nu Maha Suci. Mad di dieu tungguan heula bapaknya. Akang aya kaperogian heula sekedap. Mohon Pak. Ade. Pak. Doraka ti kolot. Unan. Mohon Pak, mama nyi namanya. Ngi akma, itu akma, tamai mama dengan akmang. Ini angat banyak wakna. Ini ayak deui, namun mama anu nama amalnya lo op lo. Namun dia nama deui, nama ya amat namun ingani ini amat anu euti. Amat enak namanya. Mama aman amanya ni punya euti, amanya Pak. Namanya banyak. Mana ada Pak ada. Mana jadi Pak. Ingat namanya banyak. Ada Pak, ada. Naon ieu teh kaca dari kieu? Tos Mat. Ayeuna ku akang we dijagina. Atuh nuhun Mat. Ada jami teh. Punten. Aya naon ieu teh aya naon? Kang, tinggal bapak teh tos teu damang repot. Nah, penyakit naon ieu teh? Iya bapak teh stroke. Oh, gitu. Bapak teh kunaon bisa jadi kieu? Tos, Pak, bapak tong seueur emutan nya ayeuna mah. Keun sawama ku abdi diurusna. Bapak mah cing tenang we. Masalah warisan mah serahkeun we ka abdi sadayana. Kang, bapak teh aya keneh. Tong waka ngabahas warisan ayeuna mah. Hari maneh ka bapak teh kalah diantepkeun kieu? Cik atuh ubaran. Ai akang, ieu teh tos diusahakeun ku abi oge. Tos dicandak ka dokter, tos dicobian terapi. Nah, aya Kang ka mana wae atuh. Sia mah loba tatanya wae aing keur lalieur kieu teh. Lieur kunaon ai akang, tinggal ieu bapak kedah kumaha ayeuna. Ayeuna mah urang keur butuh modal. Di mana sertifikat tanah? Astagfirullahaladzim. Kang, ayeuna mah sanes waktosna naruskeun sertifikat tanah. Ieu tinggal bapak tos teu damang kieu bae dikumahakeun. Urus we eta mah kumaneh. Aya naon ieu teh ribut? Kabeneran teh edah ka dieu. Nah kamarana wae atuh kakolot teh menitara nepungan. Loba uruseun lah bisnis. Mana tuh buru kadiekeun sertifikatna? Ai akang naon jeung sertifikat? Eta sertifikat tanah. Nah keur naon sertifikat tanah? Rek dijual, butuh modal. Keh heula. Da anak teh lain di dinya hungkul. Urang ge sarua anakna. Mun eudeuh oge urang nu mawa sertifikatna. Keh heula ieu teh. Tong sok rariweuh. Kalah nguruskeun harta. Ieu bapak aya keneh nuju teu damang. Kuduna diurus ku barudak sangkan bisa sehat deui. Bapak. Bapak. Kumaha ieu abdi bapak? Kumaha warisan Pak? Bapak. Geus ayeuna mah dari heula. Ieu bapak keur sakroh. Bapak tok ayeuna mah turutan abdi. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Akhirnya, Pak Tarmid pun meninggal dunia. Namun, Toto dan Eda masih memperdebatkan masalah warisan. Alih-alih mencari solusi bersama, konflik ini justru semakin meregangkan hubungan mereka sebagai saudara. Bapana nu jadi canda KRS heula cenah. Jadi kumaha ieu masalah warisan teh? Sok Kang, keh heula bapak teh nembe oge dikureupkeun. Tahlilan oge teu acan geus nanyakeun di warisan. Heuh, da butuh atuh. Sidi keur nambah-nambah modal. Heeh, sok-sok ayeuna mah urang uruskeun. Kumaha hadena? Ai bapak teh boga naon wae harta teh. Bapak teh gaduh sawah, gaduh bumi, jeung gaduh usaha leulitikan. Heeh, kumaha atuh ayeuna aturana geura bagikeun, sok. Urusan warisan mah nurutkeun ceuk hukum agama. Bagian keur anak lalaki sami sareng 2 bagian anak perempuan. Lamun ceuk paribasa mah kieu, ari lalaki mah satanggungan, lamun awewe mah saaisan. Hartina lalaki mah 2, awewe mah 1. Ah, keh heula Ep. Maneh anak bapak atau anak bapak. Urang ge sarua anak bapak. Kudu adil atuh ngabagi teh. Da sarua-sarua anak bapak. Teu bisa teh Eda. Da ai lalaki mah boga tanggung jawab keur ngurus keluarga jeung boga kewajiban keur mayar mas kawin. Sedengkeun ceuk keterangan oge ari jalu qawamuna 'alan nisa. Ari lalaki teh nu nanggung jawab ka pirang-pirang awewe. Tegesna wajib memberikan nafkah ka keluargana. Sedengkeun awewe pangna dibere sebagian teh karena bakal dibere nafkah kudu jadi lalaki. Jeung awewe lain mayar mas kawin. Ah, teu bisa. Tong make hukum agama lah. Lieur kana otakna ge. Geus, ayeuna mah sarwakeun we. Sarwakeun kumaha ai maneh Eda? Ieu imah milik urang. Arwah bapana ningalikeun. Maneh mah aep sok we uruskeun usaha kolot. Lumayan leutik-leutik oge asal mirilik. Sok atuh mana kadiekeun sertifikat sawah. Keh heula Kang. Teh pake aturan agama bisi doraka. Ah, sia mah loba ngomong. Geus kadiekeun buru bisi disiksa. Heug ari tanggung jawab mah. Ngan ulah nyalahkeun bila mana aya akibatna. Kadiekeun sertifikat imah. Yeuh teh. Yeuh Kang. Nah, gitu atuh tadi nilila. Geus, ayeuna mah rek balik. Ah. Heeh rek balik ayeuna mah da geus beres. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Beberapa tahun kemudian, kehidupan yang dialami oleh Toto dan Eda berubah drastis. Toto yang terpengaruh oleh ambisi yang tidak terpuaskan dan korban dari selot, membuat ia mengalami kebangkrutan dan kehilangan kewarasannya alias gelo. Pan, mana daek teh mun sakola ya bari jualan gehu, dijual 1000-an, untungna lumayan sih ya. Sih, tapi masa iya jelma ganteng jika gua jualan gehu? Gantengan kena gehuna daripada maneh. Bisa tong gengsi-gengsi pan, tong kerja sama ya indung orang nyienan gehuna maneh nu jualan di sekolah. Terus maneh naeun gawena? Geus gua lagi pusing, lagi bingung. Maneh dititah masantrennya. Sarua urang ge dititah pan. Tapi gua mah jauh masantrenna di Nusa Kambanganmu. Iwa maneh pan sugan burung. Padahal lu deket ge aya pesantren memani kudukan Nusa Kambangan ek di penjara sugan. Lu tahu lah gua. Dia mah kalau punya kahayang ya, kudu we diturutan. Kalau enggak diturutan teh sok ngacak tai gini. Tenang we pan lah. Kuntul kipas. Siap boy itu aya jalma gelo keur nain. Wang heureuyan. Kipas. Hei. Kuntul kipas. Kuntul kipas. Cita-citaku menjadi softtek agar ku bisa mengokop memang tidak tertulang. Kuntul kipas. Kela asa wawu. Ieu teh Kang Toto. Siap, gerak. Asli Kang Toto ieu. Siapa kamu? Kamu polisi kah?
Aku ini khalifah. Kau yang kuasai bumi kah? Kamu siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hei, di mana rumahnya? Tidur. Astagfirullah. Gening bener itu Kang Toto. Nah tiasa dugi kaki Gusti. Urang cobi di ikhtiaran sugan tiasa kawas bihara-bihari deui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudang. Say honey in the morning, ah oh. Honey in the evening, ah. Say honey in the morning, honey in the evening, honey in supper time. Be my little honey and love me all the time, my baby. Oh, be my little honey and love me all the time. Say honey in the morning, ooh, honey in the evening, ooh, holiday, la 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 la. Tidur. Alah, salah maca ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Hudang. Di dalam diriku ada banyak aku, sangat banyak aku. Di dalam diriku, di dalamku ada banyakku. Tidur. Nah, salah deui wae. Terakhirlah orang cobaan. Sugano ima bener. Bismillahirrahmanirrahim. Hudang. Di mana urang? Nah, aya maneh Kang Toto. Nah, ka mana wae aya akang teh. Abdi milarian Kang Toto ka mana-mana teu kapendak. Ari sugan teh nu diabring-abring teh sanes Kang Toto. Nah, nepi ka ngalaman nasib sapertos kieu. Kumaha caritana ieu teh? Urang teh rumah sadosa ka kolot, dosa ka maneh. Urang geus sarakah jeung ngalakukeun pagawean anu jauh jeung aturan agama. Tah ayeuna urang di dunya keneh geus meunang karmana ti Nu Maha Kawasa. Nah kumaha atuh sebenarnya bisa kejadian kieu teh awalna? Urang teh mimitina bangkrut usaha, pamajikan katabrak, nepi ka maot harita keneh. Atuh urang teh katalangsara, keur mah beak harta gara-gara judi online, tepi kaludes harta teh. Atuh urang teh jadi stres, tepi ka ancrut-ancrudan. Nu matak da teu salah saur abi oge. Harita keur aya keneh bapa, akang jeung si teteh Eta bapak tuh kangen ninggalkeun. Mikiran wae harta banda, padahal nu penting mah mulang tarima ka kolot nu masih keneh aya. Ayeuna mah kaduhung, menyesal, geningan boro-boro di akhirat, di dunya geus dibere coba sapertos kieu. Ayeuna mah urang rek nurut we ka maneh da geuning maneh teh bener. Ke. Ari teh edah kumaha ayeuna nasibna? Jeung di mana cicingna? Da dipilari ka ditu ka dieu ge ti kapendak wae. Ke ku urang dicaritakeun. Begitupun dengan Eda, keserakahan dalam mengumpulkan kekayaan membuatnya menekan orang-orang di sekelilingnya. Namun, akibat dari tindakan jahatnya, Eda akhirnya terkena azab. Stres dan dosa dari praktik rentenirnya menyebabkan penyakit parah yang menggerogoti tubuhnya. Kesehatannya menurun drastis hingga ia diusir oleh masyarakat di kampungnya. Teh Edah asup. Aduh, kumaha ya Kang? Keprok ibu-ibu. Silasa dicocogan. Aduh, awak paranas. Ya cangkeng nyareri, beuteung ieu aduh bareuh. Aduh, aing teh geus capek ngurus maneh teh. Ngising geus di dinya, kiih geus di dinya, di imah teh barau. Aing geus hoream ngurus maneh teh. Mending paeh we sakalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha? Abdi Aep sareng Kang Toto. Kabeneran. Aep, Kang Toto, sok ayeuna mah kalebet. Ieu tinggal si Edah, gering parah. Sok we ayeuna mah carelek heula. Teh Edah, emut keneh ka abdi. Mana teh si Aep teh ya? Nya, abdi teh Aep, ieu Kang Toto. Pura Aep, pura tetehnya. Naon nu karaosna teh?
Gabe oge nyeri sawak-awak. Ya teh meureun gara-gara dosa urang. Tok dalekah ka batur. Ieu beuteung kuat kabareuh kieu. Meureun akibat ngadaharan barang anu haram. Ya tah hasil ngarenten. Aep, taberesna ngarampas sertifikat dina waktu hari tatea. Kahirupan akang jeung teh edah teh henteu aya kagenahan. Harta beak, ku masyarakat diusir, penyakit daratan anu sapertos kieu, sehingga kieu geuning kaayaanana. Matak ge ayeuna mah urang tobat ka Gusti. Sarua kalakuan urang jeung si edah teh. Geus ngalanggar kana aturan agama. Heueuh Aep, teteh teh hanjaka kaduhung nu taya tungtung. Ayeuna mah rek tobat ka Gusti anu Maha Suci. Dosa teteh teh loba ka manusia teh. Anu barang-barangna dijabel ku teteh. Anu imahna dikapimilik secara paksa. Anu pegat rumah tangga gara-gara pasea. Sebab teu bisa mayaran bunga anu ditangtukeun ku teteh. Teh, memang berat dosa ka manusia teh. Sabab cika terangan, sakali dosa ka manusia leuwih berat daripada 70 kali dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun dosa ka manusia mah kudu didatangan heula ka masing-masing jalma nu geus didoliman ku urang. Geus geuring pisan ieu teh akang geus teu kuat. Kunaon maneh edah? Edah, teteh istighfar edah. Eling. Edah, teteh kunaon edah? Keprok ibu-ibu. Dan begitulah suatu gambaran bagi orang yang terlalu banyak dosa kepada sesama manusia dengan menjalankan bisnis haram. Dengan kesadisannya sehingga beliau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagai azab dari Tuhan yang diberikan di dunia, apalagi kelak di akhirat. Na'udzubillah. Saya narator beserta segenap para pemain mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kabaret berikutnya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.